Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban tiwas virus corona ngahontal 808 jalmi. Ieu warta salengkepna. Korban tiwas di Cina daratan akibat wabah virus corona parantos ngahontal 808 jalmi. Langkung seueur akibat pandemi sindrom pernapasan akut parna atanapi disingkat SARS di tahun 2002-2003. Komisi Kesehatan Nasional Cina dinten Ahad 8 Februari 2020 ngalaporkeun 87 langkung jalma anu maot sareng 3.062 kasus anyar. Jumlah kasus anyar sempat turun dina dinten Sabtu 8 Februari 2020 atanapi aya panurunan kasus anu munggaran dina langkung ti sapekan ieu. SARS dipercaya geus niwaskeun 774 jalmi sareng anu katepaan hampir 8.100 jalmi di Cina sareng di daerah administrasi Hong Kong. Duta Besar Cina pikeun Inggris Liu Xiaoming nyarios ka BBC yen virus corona nyaeta musuh umat manusia. Ditambahkeun ku anjeunna, virus eta tiasa dikontrol sarta bisa dicagerkeun, tapi ayeuna hese pisan diprediksi iraha urang bisa ngahontal titik parobahan ka arah eta. Urang tangtos ngarepkeun ieu enggal diputuskeun, nanging lengkah isolasi sareng karantina tos parantos efektif, saur anjeunna. Sementara eta Inggris mastikeun kasus virus kaopat, sedengkeun Spanyol mastikeun kasus kadua. Kasus di kadua negara eta aya hubunganana sareng jalma-jalma anu kantos angkat ka Perancis. Jutaan jalma kakurung keneh di Provinsi Hubei, daerah janten pusat wabah virus corona. Warga di Hubei parantos ngangluh ngeunaan kakurangan dahareun. Pajabat urusan perdagangan Wan Bin nyatakeun suplai logistik goreng pisan. Ku kitu nanaraek lumasung kakurangan pagawe. Hese pikeun kiriman pasar nepi ka ngahontal tingkat normal, saurna. Anjeunna numutkeun aya pasokan daging babi sareng endog pikeun 5 dinten, sareng pasokan sayuran salami 3 dinten. Bank Pusat Cina nyatakeun yen mimiti poe Senin 10 Februari bakal nyiapkeun 300 miliar yuan sami sareng 43 miliar dolar Amerika Serikat pikeun ngabantu sektor bisnis dina usaha perang ngalawan wabah eta. Mung ieu bae warta ti Sunda News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.